bersihan awak baba bari jasa kulit urang ayat teh kotokan gegerahan bae harita kene kumaha lantaran besi kambeun ku batur oge sorangan age teu betah urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegerahan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Allahu a'lamu bimaradiqad. Teman-teman litakiki utai kode kumedakan kade pakikna alamu teman-teman waru ingsun agung innahu ing satuhune kalakuan esana tegese kalakuan iku yakti merihatinkeun ka ing sira Muhammad apa alladzi yaquluna perkara ka ngarucap ya kufar kabeh laka kadue sira minat taktibinya tanda saking ngagorohakeun fa innahu maka satuhune kufar iku orang ngagorohakeun ya kufar kabeh ka ing sira isri ing dalam jero atine li ilmi annaka sadiqun karna waruhe kufar iku in annaka ing satuhune sira iku kang bener wa fikiratin lan iku tetep ing dalam qiraat wa fikiratin lan ing dalam qiraat suwiji mabit takhfifi kalawan den entengaken macana la yakribunak ay layan sibunaka ilal kidbi tegese orang ngabangsakeun ya kupar kabeh ka ing sira maring goro walakin zalimina lam tetapi ne wong kang zalim kabeh wa dha'ahu maudi al mudmar ngadokonkeun ya Allahu ing awalimina ing dalem panggonan mudmar biayatillahi kalawan sake ayat Allah Al-Qur'an ditegese Qur'an ya jahdun ku kang angas kabeh ku kang angas ya zalimin kabeh yukadzibuna tegese gagorokeun ya zalimin kabeh walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wallahu a'lam bimaradi demi yakti teman-teman dan gorokeun apa rusulun pirang-pirang utusan min qablika kang tetap saking sadurunge sira Muhammad fihi ku tetep ing dalem ayat walaqad kudzibat rusulun utawi tasyiatun lin nabi ngabeberah kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasobaru maka pada salalabar ya rusul kabeh ingat sebarang kang den gorokeun ya rusul kabeh wa udulan den pilaraan ya rusul kabeh atahum malah takahum ing rusul apa nasuna pitulungin sun agung bih lagi kaumihim kalawan dan rusa kaum rusul fasbir maka sobar sira Muhammad hatta yatiaka nasru malah teka ing sira papitulung bih lagi kaumi kalawan dan rusa kaum sira wala mubadilalan oranana gun genteni
iku maujud li kalimatillahi kadua sakeh kalimah Allah wa ini tegese pirang-pirang janji Allah walaqad ja'alna teman-teman yakti teman-teman tekaing sira minnabail mursalin opo berita kang den utus kabeh ma yaskunu bi qalbuka barang kang meneng kalawan ma opo ati sira wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fatatiyahum bi ayah walau syaa Allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lamun ana kalakuan iku gabura agung azumat tegese agung alaika ing atase siraya radu maka mengone kufar kabeh anil islami saking islam lihirsika alaihi makana kazam sama sira alaihi atase kufar fa in istantonta maka lamun kawa asa sirantam tagi ing tanyu prisirana pakon ing lubang sarban tegese dadalan tegese dadalan ning dalam bumi piladi ing dalam bumi awal sulaman atau tangga atau taraje musidan tegese ngon munggah bisa maing dalam langit fatatiau magan-magan isirahum ing kufar biayatin kalawan ayat bimaktarahu saking barang kang kawe-kawe kufar kabeh fafal maka migawe sirah mana ing mana anaka Bapal magami gawe sirah mana utai mana naikuan naga satu huna sirah ikulat satu wadhalika ora kawasa sirah dhalika ing mangkono-mangkono antab dagian nafakan asbir maka sabar sirah hatayakum Allah malah-malah ngahukuman sapa Allah walau sya Allah lalamun ngersakan sapa Allah hidayatahum ing nuduhakeun ane kufar la jamahum maka yakti ngumpulkeun ya Allahum ing kufar alal huda ing atase pituduh walakin lam yasha dzalika lan tetapi ne orang ngersakeun ya Allah dzalika ing mangkono-mangkono hidayah falam yu'minu maka orang ngarimankeun ya kufar kabeh fala takunanna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilina iku tetes saking kang boro kabeh bidzalika kalawan mangkono-mangkono insyaallahu la jama'ahum nyaritakeun tentang kufar-kufar ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tanggal 27 Rajab orang Rajaban ya nyaritakeun Kangjeng Nabi umur 20 Kangjeng Nabi geus dijuluki ku seluruh orang Mekah dengan julukan Al-Amin. Lantaran naon bae nu kaluar ti ucapan Kangjeng Nabi teu pernah meleset satai kuku aja. Tepat. Teu pernah aya bohong, teu pernah meleset, teu pernah be aya mung mang. Jadi naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tepat luar biasa. Dijulukilah Kangjeng Nabi ieu adalah dengan julukan orang yang sangat terpercaya Al-Amin. Nyawa amin di urang. Amin Rais, Aminuddin. Jeung berbagai amin-amin beta manis. Kangjeng Nabi mah predikatna Al-Amin. Masya Allah. Tokoh-tokoh Mekah terutama inohum Mekah Abu Jahal nyahoeun kana keistimewaan Muhammad sieun Abu Jahal ge ka Kangjeng Nabi mah mun Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang azab pasti datang. Menyaritakeun naon bae pasti bae matak sieun jero hatena mah Abu Jahal
cacak-cacak Abu Jahal pang pinterna pang tokohna pun inohongna di Mekah atletik nama mengakui kana keistimewaan Kangjeng Nabi ngan gengsi eta gengsi mun dibabawa geus bahaya jasa gengsi. Naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah. Ketika Kangjeng Nabi khawa di Gua Hiro menyepi Kangjeng Nabi, menyendiri Kangjeng Nabi, ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk. Duduaan rarasaan jeung Gusti Allah teh ngeunaheun jasa di luhur gunung teh. Asa bareng jeung Allah, asa komunikasi nyambung jeung Allah. Ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa sorangan nikmat ibadah geus hebat tafat. Lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan salat sunah ge Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat ieu nu kos kiai Ki Haji teu beres sama kos kitu. Lamun loba jelema wai salat sia ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahueun Pak Haji teu salat di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat. Tapi lamun aya jelema waduh geus pang salatna bae. Cek kana kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah. Wih. Insyaallah. Padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae. Sacayut ngomong. Tadi mana kayak orang lamun di loba jelema pakarak lamun loba jelema. Lamun loba jelema nyawerna ge parah. Weh kadede. Anak mah dia mah yang meuli SG ganggarateun. Tah, ya potongan-potongan munafik sakos gitu. Perbaikilah diri orang supaya akur baik salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegiraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan ge teu betah. Urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegiraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya. Atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dielap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah. Hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan. Ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean. Datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara. Lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta, mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta, berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubad dunia min qablika keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inilah ajma'u hubbi wa hubad dunia fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep ai cinta jeung resep eta gana ai ka motor resep
resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep gitu teh. Berarti siapa lo bakal resep jasa ka resep. Berarti teh cinta ka Allah. Teu cinta teh ka Allah. Kajen teuing ngomong cinta sungut doang. Jadi kurang kadeuleu dina prak-prakanana. Praktekna. Nah, bari. Awak aya cinta ka Allah. Cinta. Ai kada dia henteu. Mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon? Mobil teu boga, motor teu boga. Teu bogana emang sia cinta apa teu boga? Teu boga eta mah. Bohong tak kagos itu teh. Tah mah ka Allah henteu ka dunia henteu tungtungna mah. Henteu gen. Eueuh, cinta mah cinta bae. Renungkeun tafakur ngaranna. Dek datang ka ira atuh cia cinta dunia. Aju atuh ulah dagang bae. Lain ulah dagang ulah resep. Dagang ngadagang bae. Sebab mungkinna loba kepentingan. Pamajikan mah pan kudu dibiayaan, anak mah pan kudu dibiayaan. Masjid mah pan kudu dibangun, majelis talim kudu dibangun, ketika perang kan kudu dimodalan. Ulah sote cinta, ari dagang mah terus. Jadi atuh cenah kiai hete mah hese, makana kudu ngaji ge. Makana kudu ngaji. Nu mentak ka ditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang. Awas ya mun teu dahar kumaha sia. Hah? Jadi atuh kudu belajar. Tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah. Ja aing mah geus teu cinta. Paling ge 2 piring aing mah sapoe. Tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana. Pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang. Atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang. Urang tasawuf pamajikan henteu. Ulah diseret ti tasawuf jeung urang. Nu mentak tah ieu bangsa-bangsa kiai anu tatasawufan teh can nyahoeun cara hirup. Can nyahoeun kumaha? Urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang, tilok nginum kopi, tilok nginum teh, paling ge bukana jeung cai putih. Urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang, tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai. Atuh tasawuf nyana bae, tamu mah atuh. Ji, kumaha mun ngagoler di dinya. Teu make otak kata kiai kos kitu. Jakang jeung Nabi ge jago puasa, jakang jeung Nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka Kangjeng Nabi. Ketika aya tamu suguhan. Tamu mah tamu nya namanya geus nya nama deuk puasa mah enggak. Neuk teu ngadahar sanggup los, tapi ketika aya tamu tanya, geus dahar tan jan? Encan sarua. Sial cak tamu teh sudah teu. Tahu di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Wari inget jam 11 candahar ya berarti ya. Paingan kesangan bae budak. Nah tu ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tah suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep nyanana di gunung bae. Nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapanggih geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teu bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung gogoman ai suguhan tamu mah geus los jang sia aing mah henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadahar poe kos kitu ieu jeung temen teu ngeunah. Jadi lo orang dek tasawuf siga de ieu mah bro cenah aing nyoba ka kiai anu aju kunaon nya mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh aju nu ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu Kangjeng Nabi urang contoh Syekh Abdul Qadir coba urang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tinggali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu. Masya Allah. Jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf henteu kalaparan mah geus. Ya Allah ya Rabbi.
Nah iya Kangjeng Nabi ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi, wahai ahli Mekah, wahai ahli Quraisy, wahai kaum Kusoy, wahai kitu ahli-ahli Mekah, kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza, lain Lata, lain Manat, pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna. Uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal. Ai urang teu percaya punnya nama tilok bohong. Tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing. Ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap kene, tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang. Ku urang geus diminyakan pangeran, ku urang teh geus disuguhan pangeran, ku ari titarobah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang. Ieu si Muhammad kumaha? Ge. Jadi kieu Muhammad. Jadi edan ngadadak Muhammad. Teu beres ya Muhammad ieu. Narobrolnya na jeung barisna. Jahat. Naon? Apaan eta Muhammad batilok bohong? Heueuh tilok bohong nama. Aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener. Tapi pala ieu banyak urang deuk ngabenerkeun bae. Jitu ke heula ih. Ke heula ulah ka heula. Tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya ajung ke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha? Ku eta aing sieun ge. Cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi diharap mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun, kanu bener mah sanu teh sieun. Kanu jujur sanu teh sieun, sieun kabeh ge kanu jujur mah. Nu mantak jawara tilok kadegetan kiai kunaon? Sieun. Sieun ku jujur ai ku jelebana mah sapira kiai ditikem ge atuh ya, komo leutik mah. Tapi ku jujurna, naon sebabna? Jero hate aing kanyahoan ku nyana. Pan bisa kanyahoan pan al mukmin miratul mukmin. Mukmin teh kaca jelema mukmin. Urang lamun ngaca kanu sahandapeun, yo atuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh. Naek teh kanu akur, ja akur teh budak kacana. Dikaca ku urang teh sia jeung aing akur, teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna. Aya deui teh naek ka luhur, itu mah loba salatna. Aing mah rada saeutik ngaca tah. Rada kurang teh loba omong tanya teh. Geus teu loba omong tak keur ngaca tah. Ngaca. Deuk bae aya deui kiai. Nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus. Malah ka ditu lah aing. Malah kunana nih terus teu nyaho bae. Bung. Si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah. Mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang geus sia bae ka ditu. Aing embung isin emang kunaon teh? Atuh pan geus sia mah. Aing mah ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung. Kunaon gitu? Geus loba ngomong. Selantaran pan aing mah loba kabeuki keneh. Di nomor HP aing loba HP nyasar. Nyasar kumaha sia? Geus aing kanyahoan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyahoan. Geus aing mah hatur salam bae. Teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin. Kanu sahandapeun mah wani, kanu sasama mah wani. Barang kasaluhureun lain gelut, lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge. Ngancleng. Tapi etana teh aing teu kuat teh isin. Jadi teh kanyana aduh geus ya sugan aing mah lain. Jadi tengah-tengah ku aing nyana nyahoeun ka aing. Berarti atuh. Yeuh. Geus lah, loba omong. Geus loba omong. Eta keur kitu tah ieu ge ieu. Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu. Sieun, isin lantaran ngaca nyana. Loba kasalahan, loba katakaburan, kasombongan jeung sajabana. Ngaca ka Kangjeng Nabi. Sebab jadi kaca. Nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin. Jelema mukmin teh kaca. Lain ngaca kieu, otak sia mah kieu sih kaca teh. Coba ka dieu sia tuh. Dia tuh kadolo aing. Da kulit sia leuwih hidung ti otak aing. Boro-boro aing ngaca ka sia. Blon da budak. Cak apa cara kaca nu di lapan gitu. Tah cara tadi tah. Lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir. Si Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin, masyarakat tetep teu percaya.
henteu ngarti maksud ngaca kumaha sih cek tuan saya boro-boro jadi wali siapa segitu gitu ngarti maksudnya ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut kadeuleu awak eta ngaca jadi disurahkeun ku tuan saya Abdul kieu ngaca teh model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan kacana akur deuleu kacana nu leuwih heran kumaha eta perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga banget kasep boga banget kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tatadina kakasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah mumpung lah jeung eta mah aing saingan eta mah ngaca karana eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat dolo aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna dolo aing dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran make lain kehelanan ke aing masih make perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuari ka Allah khalaqus samawati wal ard ninggalkeun Usa jeung Lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun sakjana pangeran urang waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian deuk dikamanakeun ka pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih-leuwih ti orok ka pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetap cak Abu Jahal manya urang waduh pangeran wah dihina Kangjeng Nabi gua Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nya teu aya sababaraha bulan ai prak aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu jahal ieu deuleu ieu embah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ke embah ka dieu ulah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat geus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teu nyaho bener teu nyaho salah pokona asal dibere duit sak kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit pilih kaduhung nu aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah irobbil
Ya ada Abu Jahal kan itu. Hayang beas datang ka aing, hayang roti, hayang terigu datang ka aing, hayang duit datang ka aing, nu penting sia ulah iman ka Muhammad. Ayo, buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh. Direkrut ku nyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun. Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun. Masya Allah timbul prihatin manusiawi ngaranna. Cek Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya. Nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna. Teu jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu? Neuleuh nyana kaluluhurnya na ka Abu Jahal. Baheula Abu Jahal teh kos kitu tateta lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan kandidat nu aya di Banten nu aya di Indonesia khususnya di Jakarta jeung di Banten komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah ka Indonesia goblok. Jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita. Kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, kamari supermi di beda-beda sabaraha. Ngaku atuh sia. Tuh. Dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang. Urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah. Kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal kang ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh si Kangjeng Nabi pohara dawah deui ka belah kidul sarua dawah ka belah wetan sarua dawah ka belah kidul ke kulon sarua ka belah kaler sarua bae terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengekeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macem-macem bae teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar aya bae segala pangeran segala naon lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar teh ka pangeran-pangeran teh Sayyidina Umar mah kos kitu aya dulurna nu awewe asup Islam sia ku aing seret cek Sayyidina Umar segala asup Islam segala naon Sayyidina Umar galak jasa Masya Allah das boleh sededekeun Muhammad ngaco Umar eta waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar didukung ku Abu Sufyan didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh das Abu Jahal boleh sededekeun masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Nah Kangjeng Nabi sedih prihatin. Ieu teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun sedih Kangjeng Nabi teh. Sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jelema henteu. Cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim jelema henteu langsung iman atuh komo si Udin nu balik pasantren mah balik pasantren aju hayang dituturkeun bae atuh salah diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah hayang kadeuleu ka Gusti Allah baca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik pasantren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai tah ci urang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus teu boga pagawean nya tuh kula mah pagaweanan susupira udah ngabersihan masjid ngompa bae ge ngabersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia pasantren sabaraha kebal atulanyakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan
ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus wisan ya geus kebal berarti sia santri kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah jangan musajen ngebisaeun kitu heula tah tawadu ngaran henteu orang magahan ngaji bae di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun limaan mah lobaan amat ceukna teh mun duaan mah daek lah ulah limaan loba teuing ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepen tah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungin masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ka masyarakat mah tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratang geus jadi gula sireum daratang mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur pahit cakena teh mah atuh kitu heula jadi santri aduh memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat wah asana ieu mah pipeternakeun ayam ya pipeternakeun gajen ku kumaha ge lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah eueun nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok tihang awi leutik mah hiduaneun engke datang urang dinya eta jangan ada lah besi anu ngendong we di dieu tuh sederhana tapi pasti sederhana tapi pasti karena gos gitu datang kolotna ieu lah teh nu ngaji amil di dieu tah ieu atuh betaheun teh moal nya atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana tuh geus aya tak wari mah 5 geus teu mahi teu kudu minta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula bego. Sapira meuli awi opat deui, da panjangan ieu ku aing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah. Set beres. Ke aya deui, ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya. Ceng, sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu. Lah sategep-tegepna kula bae. Ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku Mang Hajinya. Ih, Mang Haji ge resep keneh kan ka dunya ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan. Henteu, Mang Haji mah ieu mah atuh maneangan bae. Tuh eta hebat kan bahasa teh. Ngeunaheun kan udeuk ngabangunna ge. Nah ieu mah atuh aya Mang Haji leuwih mah teunan heuy, Mang Haji mah leuwih mencan ngan ieu tuh hayang bae jang pi akhirateun. Oh, geus kadinya pikiran Mang Haji. Heuh geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji. Ngan senang hate lantaran Ki Haji nage teu kapaksa sebab naon pikiran anak geus jang ka akhirat geus teu kapaksa coba orang nyen proposal naon teh budak pondok pesantren bener teh henteu saja budak ngajina can puguh nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbang apa celebe 200 sia jasapan itu salah urangna salah jelema keur neangan dunyana dipake ka hayang ku urang atau ngamuk ulah wae kaeulanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditowel mah ku Gusti Allah ji di lemur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeuli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh atuh mulai datang Waalaikumsalam ji si cuma magahan ngaji alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus atulah mangaji ye milu ngabangun aja ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicetnya dicet ku Mang Haji geus tah ieu tah naon tah
gitu. Aing geus ka akhirat atuh tah geus jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana. Enggak akhirat mah yang 4 rakaat selesai. Yang 5 yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos gitu kene. Masya Allah. Nah jati diri santri heula. Ulah sok hajun yang proposal komotan cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salaf ketika datang ila abwabis salatin. Ketika datang ke lawang-lawang sultan, ke camat, ke lurah, ke bupati, batal jadi kiaina. Engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allahna. Eta cek Tuan Syekh Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan, kudu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Mantap kiai lu sok nyebarkan proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah kos kitu. Dihadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh mah kiai. Ulah geus bae. Aceuna eueuh nu nyumbang ya tong geus sakitu ayana. Paket heula tauhid kurang dihareupeun Allah. Nah Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun. Lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu nu lainna. Bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih. Aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi taya turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyana kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate li ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang bae Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kafirin tapi sabenerna mah kafirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinnadh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun mun hayang nyaho mah Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikan ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tak teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atupan percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ka ayat atuh ai ka ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng padahal mah teu percaya bae geus
teu percaya ke ayat Allah berarti ke Kangjeng Nabi ge leuwih komo. Tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad kanjeun mah ieu mah percayaeun, teu percaya ge ka ayat-ayat Allah. Atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing. Tapi henteu supaya tenang, Kangjeng Nabi jadi tenang tuh. Kok saya hiji lalaki, hayang ka hiji awewe anu gelis. Ai praktek eta tadi nama lindek-lindek ya pati ai ka belah dieuna embung ditolak mentah-mentah. Tidak ada cinta pada diriku. Waduh, barang dijelet dari surat nanti yang geus pohara jasa. Eta panjana ngalentuk bae, terus bae teungeunah dahar teungeunah sare. Aya babaturan aya sia kunaon ngalamun bae teh deuleu surat, barang dideuleu suratna bener bae. Dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan. Ambo sakumaha teh luhuran ke atasan ban perlu diperhatikan mah tuh ban. Sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Kejam jasa banta batu. Oh, pohara jasa tanpa bahasa. Nges dinding haling deui nuantek nya ngalentuk bae. Tak pagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia. Ai sabenerna mah aya hatena mah bogoheun ka sia. Ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna. Jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun. Saha sih teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleu jeung bulan ge teu jangan sia. Pan tenang da ka hate tenang. Padahal atuh lamun bogoheun bae teh ditarima teh. Tapi pan nasihat geuna lain teu bogoheun ka sia mah atuh pan buktina awe-awe nu itu ge kan barogoheun ka sia eta mah ku sebabnya geus dijojokeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah kaditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho ih bogoheun ke sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogoh ngan disumputkeun eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa dardi sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan temen kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jauh aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pangteresep-teresepna kana hideung ajo aku batu malah kakawin aing malana tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya tuh masyaallah fa innahum la yukadzibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar teu ngabohongkeun ka anjeun pisirri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakinaz zalimina wa bahu walakinaz zalimina bi ayatillah yajadu ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teu resepeun teh ka ayat ka anjeun mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mayat teh wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di itu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak dhamir kunaon tu kablah dina dizahirkeun walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna dhamir ditendenan walakinnaz zalimina eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia naon rahasiana rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnaz zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu
Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kudzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Ibrahim nenek moyang bapa moyang baheula tetep kudzibat rusulun min qablik sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun nu mantap Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna nu mantap Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna nu mantap Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke kuara dibohongkeun heula ku kaumna jadi cerita-cerita Rasul teh datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna ke mun dideuleuh perjuangan nu mantep kakarak ujung-ujungna arariman mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah yeuh walaqad kudzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasbaru ala ma kudzibu salalabar kana pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya teu saetik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna tapi tenang bae terus bae helanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyanang geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna muntak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka coba eta masyaallah 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 aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu keneh Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tak nu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajaren ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh badi ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jem nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di dieu keur ngadagoan keur nangtung bae koreng ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinyana lambat tuturkeun Kangjeng Nabi aya urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres ngobrol jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon aya nu sok nyiduhan teh dirinya saha ngaranna oh Kipulan emang kuari ka mana oh nya Muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakit hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad kula mandek iman baik aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal geus kula izin jasa mah nya kula teh nyiduhan bae dilayan pas kitu
urang mah mantep jasa. Urang aya nu ngomongkeun bae ge. Saha eta nu ngomongkeun aing? Hah? Diteluh sia ku aing. Nya kiai leuluh. Tuh. Gas. Urang diundang ari ungkat tetangga. Aya si anu moal aing mah datang ka dinya. Emang urang aya si eta. Satungtung aya si eta aing moal. Atuh ngagedean mah masalah. Kanjeng Nabi mah diciduhan di layatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang ka dinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunaheun ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kanjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi ada kirahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana katentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu neuk bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad jaaka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu bara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi bisa nurutan Kangjeng Nabi bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ghairuhu lan ngucap sapa lian khalifah tawalla hamlar wausi nanggung hamila tawalla ngarapawa ing nanggung sirah Sayyidina Husain sapaki Bashar ibn Malik wa dakhala lan manjing ya Bashar bihi kalawan ngagawarasi Ali ibn Ziyad ngata Ibn Ziyad wa huwa lan utawi ya Bashar ya gulu iku ngajab ya Bashar hada syarang ikilah iki syiran Pagodiba maka bendu sapa Ibn Ziyad min qawli saking ucapan ya Bashar wa gulalan ucapan Ibn Ziyad ing lapan ta'idha alimta maka tatkala waruh sira annahu ing satuhune iya Husain kadzalika iku kana khairan nas kalimat tahu maka kenapa mata ini sirah ing Husain wallahi supaya Husain demi Allah lanil tamini khairan abadan para mereka sirah saking Husain ing kebajikan dan salawase wala alhaqannaka lan yati bakal nemakan temenan isun kaing sirah bihi kalan Husain summa kadimahu kari-kari temeka ya Ibnu Ziyad ing Bashar pabaraba maka muka ya Ibnu Ziyad untuk kau ing gulune iya Bashar wagala padahal ngucap sapa setengah ulama ina Yazid dan Muawiyah yang satu ni Yazid bin Muawiyah wa ikut Yazid alladzi qatala kang mateni ya lagi qatila Husain ingkang ngabunuh ing Sidina Husain urang lamun nyaritakeun Sidina Husain berarti inget ka Karbala. Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masyaallah. Hese nyaritakeunana keindahan Karbala. Keindahan kitu makom Sayyidina Husain. Keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara. Parijeng arsitekna anu luar biasa cakepna hebatna keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama anu haju dicacag-cacag haju dibentukeun kuburan di dinya zahirna mulya batinna mah leuwih mulya zahirna kuari pohara jasa dimumule ku urang Iran Karbala ayana di penungtungan Irak Iran
teangan hajulelewihi urang dituma datang ka makom Sayyidina Husain di lawang nabe lawang nangis diciuman sujud diletakkan diciuman terus datang ke jero makam nage nu teu cerik-cerik kabeh bahkan aya peragaan kitu duka terhadap Sayyidina Husain tak ieu teh aya jelema dipeupuhan dada teh dipeupuhan jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain dibunuhna Sayyidina Husain jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tah ieu dibocoran datang ke keluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran berbagai negara nu darareukeut Syriana Jordana terus di Mesir daratang ka dinya lempang ratusan juta manusia eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa padahal dina thariqah depan Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril kita ngawurukan Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain jadi nu kaluar ti dina Husain seluruh thariqah jalur mana bae Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khalwatiyah Utsmaniyah Ghazaliyah Satoriyah gozab wabeh ti ditu depan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali heula kemudian Sayyidina Husain kemudian Zainal Abidin kemudian kaina gitu Ja'far ta eta terus handap terus datang ke Kiwari tapi eta dianggap Syiah jadi Syiah eta orang mencarita Syiah eta teh tiba heula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain eta mah atu Sunni na Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta ieulah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah ieu keur carita urang wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah urang mah tetep bae ngahawatirkeun mentak geus nyaho mah kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain cukup di imah bae hadiahna geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah mantap Wahabi di Arab di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gagedena mah eta ka Syiah tah akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran haram tambah geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh sujud di hareupeun makom cerik di makomna diciuman makomna di ideran makom Sayyidina Husain teh itu keneh Sayyidina Ali di Najab ieu mah keur carita Sayyidina Husain masyaallah akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae lantaran kabeh kos kararitu geus cukup hadiah langsung bari nangtung langsung keluar be lain teu menghargai ke Sayyidina Husain tetapi orang daripada jadi fitnah di ditungkeun gitulah keayaan makom Sayyidina Husain indahna kabina-bina agungna kabina-bina zahiran wa batinan aju kuari dibangun sedemikian rupa wah bangunan geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana beungeus lah iyalah Sayyidina Husain bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain
ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak ibadah haji ka Mekah mah biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji. Puluhan ribu unggal peting terus-terusan unggal poe unggal peting tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah. Kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu. Hiji kuburan Abu Ali Ridho. Nomor kedua Abu Ali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak. Beda emak, ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ka putri Kangjeng Rasul, iyalah boga anak Hasan Husain. Pancen Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh. Ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula. Teu nyandung teh Sayyidina Ali teh. Begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl Abbas kunyahna ki Abul Fadl geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas tah eta teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mah ti heula kuburanna masyaallah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya na dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang manehanana gitu haus dahaga begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke Sungai Tigris jadi itu orang Sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun saenggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum. Ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum coba teh angan di dieu nu boga pikiran kos kitu coba hiji bae henteu nya namanya dahaga cai aya nyana nu ngala henteu kieu aing heula memeh batur henteu ke bareng nginumna di ais wadah langsung naik kuda kabeneran aya penjahat di dinya teh musuh dihadanglah ku musuh ieu leungeun nu keur nyekelan les ye nu keur nyekelan ditempas cap ku musuh potong leungeunna sakieu dicekel les ku leungeun kenca cai digegel ka dieu dus ieu geus kaketepengan ngabelaan babaturan dulur anu hayang nginum nyanana encan nginum lantaran neuleuh basi keneh bisa langsung ditempas di kirina langsung pakai suku les pakai suku iya dicekelak langsung iya sungut iya ngabelaan itu lantaran masih kena bisa kena baik dipanah ceger baik tah etanya terus kokorandangan cai mah datang ka dulurna nyanana maot gitulah memperjuangkan dalam rangka perang si pintekos gitu masya Allah karim iyalah Abul Fadl mantak di ditu teh cai teh dijadikan lambang hiji panah kedua cai ngolocor di hareupeun masjid nage cai di tengah-tengah kota nage cai ge make wadah gitu ngulucur bae lantaran tah mun teu nyaho sejarahna dongengna orang bingung datang ka ditu ieu cai sing kolocor ronak sunna bapak sia dekat itu teh dongeng acan dongeng oh kos kitu bantak kula dongeng di seperti eta tah geus ngadongengkeun na ieulah lambangna cai nu mantak ku Gusti Allah langsung begitu maot manehanana disadiakeun sorga naon tah lain tinana naonna eta teh embung nginum mantak dina kitab-kitab sufi dipuat embung nginum padahal cai aya sabab naon embung diri sorangan seger ai batur kahaus dahaga kajen teuing batur anu seger diri sorangan maka kajen teuing dahaga ge ta eta teh supi kos kitu
Ari tasawuf kuari mah kajen teuing aing loba berkat batur mah kajen kalaparan ge. Tata tasawuf nu kuari teh kos karena itu bloonnya saya tak. Aduh, Gusti atuh jasa. Urang nyaritakeun tasawuf mah isin, jasa isin. Eueuh jang sorangan jang batur kabeh. Nah, Sayyidina Husain langsung ceker ku Ki Basar, potong huluna, ditendang-tendang pakai bola. Awakna dicacag, hatena diremes-remes Sayyidina Husain teh, digegel sakumaha ngegelna hindun ka hate. Kitu Sayyidina Hamzah. Majikan Abu Jahal teh geus karengseun jasa ka Sayyidina Hamzah lantaran terbunuh Abu Jahal sebagai suamina di Badar. Di Uhud dihantam Sayyidina Hamzah, ceger, cacag 70 cacagan. Ceger-ceger korek ku si hindun teh eta dadana. Berewek, cokot hatena, gegel, dirames-rames ku gereget-gereget ka Sayyidina Hamzah. Kangjeng Nabi zahirna seperti kitu, Hamzah na teu pernah nyahueun sebab memeh maot ruhna geus aya di sorga. Kula geus neuleuh Hamzah keur uncang-uncang di surga. Iba kecerita zahirna seperti eta Sayyidina Husain incu daripada Kangjeng Nabi, diperlakukan seperti Sayyidina Hamzah. Tah ieulah wah geus acak-acakan awak nama inting-intingan. Tinggal huluna dipajang-pajang tas ditendang-tendang. Gitulah memperjuangkan agama. Urang geus datang ka mana memperjuangkan agama. Geus datang ka mana urang coba. Kakarak saeutik diomongkeun leuh geus eureun. Kakarak teu meunang berkat bae eureun urang mah. Memperjuangkan agama teh urang mah ojol. Ojol urang mah tah. Ieu kos kieu masyaallah karim. Nah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala. Baheula mah seungit terus-terusan ku ari ge seungit. Hese nyaritakeun seungit ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah. Hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae, dua Ali Ridho puluhan ribu bae, tilu Sayyidina Ali. Tamu moal eureun datang ka Irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah. Ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng karing ge urang ngacaan kitab ku ari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala horeng kos kitu jelema teh masyaallah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram-haram Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram Sayyidina Husain disebutna haram, Ali Ridho disebutna haram. Ali Ridho ge sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan sunni terbunuhnya di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Datang ka di penjaranya nama di jerotane. Ilah Ali Ridho mantak makomna masyaallah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe. Nah ieu kecerita sirahna geus disepakan-sepakan Wakala gairuhu cak salian khalifah nyaritakeun ngurus mamawa kana mawa sirah Sayyidina Husain Basar bin Malik nu ngabunuhna. Ki Basar bin Malik dibabawa ku nyana. Asuplah nyana bari mamawa sirah Sayyidina Husain ka itu Ibni Ziyad. Bari ngomong kieu Ki Basar teh ngomongkeun siran nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhun nasaba kaula geus bisa ngabunuh kana pangmulia-muliana manusia ti segi indung jeung bapana digedak ngomong kos kitu teh tah ku saya nu ngagedak Ibnu Ziyad siap goblok ngomong kos kitu Taida ayin tah anda kakana kadalik lamun nyaho eta pangbagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pangbagus sa manusia palima kota tahu kurang dibunuh atuh ku sia goblok sia ngomong bae kharunas kasih Husain tapi ku sia dibunuh wallahi demi Allah lain ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing teleukeun balesan aing lan ieu teh mini khairan masalamat tileungan aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna ceger bae balasan Sayyidina Husain sia ku aing sia terbunuh sarua bae eta main bunuh-bunuhan perang teh kos kitu eta ya Allah urang mah memperebutkeun limbah perang teh sogot ieu sogot itu
kos gitulah jadi sirahna ngagelenceng dua wari mah sirah Sayyidina Husain ngagelenceng sirah Ki Basar ngabunuh ngagelenceng deui rasakeun sia cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh ka Sayyidina Husain nu ngabunuh Sayyidina Husain teh Ki Basar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu gaburna Yazid bin Muawiyah dia teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid. Jadi urang teh aya perang Jamal, Siti Aisyah toba perang jeung Sidina Ali ijtihad. Aya deui perang Siffin mah ieu Karbala, Sidina Muawiyah jeung Sidina Ali. Kitulah terus berkelanjutan. Ieu Yazid teh putra daripada Muawiyah, sedengkeun Muawiyah teh sahabat Kangjeng Nabi. Nu mantap pernah dicaritakan ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang nu ngadongengkeun nu mantak carang kunaon emang hese didongengkeun teu bararisa ieu mah keur carita nu nyaho ge dilarang guru kula di Garut ngalarang almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun lamun lain keur diaji carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur mah teu bisa deui meureun carang ulah emang aya amanat beneran ulah sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang minantu jeung indung perang teu nyaho motif dapat padahal motifna ijtihad pan nah ieu ge Sidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang Kanjeng Sidina Ali berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah berlanjut jeung Sidina Husain putra daripada Sidina Ali nah mantap lamun urang lain keur ngaji mah kieu ye mau dibahas ku kula ge. Ieu mah ala kadar bae geus lah. Ieu mah rahasia bae nya. Engke bejakeun deui ka ditu atuh. Ke rangkumanana ku urang insyaallah dicaritakeun. Dirangkum ke mulai kumakan ieu mah hadis da petali jeung hadis ieu caritakeun petali jeung hadis ieu. Jadi pisah-pisah dongeng teh. Nah, gitulah. Jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain. Nu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik. Dibunuh deui ku Yazid. Wal imam wallahu